Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Langkung tibayun urang sanggakeun puja puji kali syukur kada tilahi Rabbi anu mana Allah Subhanahu wa taala ka urang parantos maparinan mang pirang-pirang kanikmatan, nikmat lahir, nikmat batin, nikmat anu karaos sareng nikmat anu teu karaos, terutami nikmat iman sareng Islam. Sholawat sinareng salam mugi tetep dilimpahkeun ka panutan urang sadayana kakasih Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teu hilap ka para keluargana, ka para sahabat-sahabatna, ka para tabiin, tug dugi ka urang salak umatna anu tumut taat ka ajaran mantena. Mudah-mudahan kenging syafaat mugi di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Para wargi kaum muslimin rahimakumullah, simkuring bade ngadugikeun hiji riwayat nyaeta hiji sahabat anu namina Sa'ban radhiyallahu anhu. Ieu Sa'ban teh henteu sapertos sahabat nu sanesna, kirang terkenal, kirang nyebar. Anjeunna sanes ahli hadis, anjeunna sanes ahli perang, sapertos khulafah Rasyidin, teu sapertos Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, teu sapertos Abdurrahman bin Auf, teu sapertos Khalid bin Walid tukang perang. Anjeunna mah hiji sahabat anu biasa wae, namung anjeunna gaduh hiji amalan anu istiqomah nyaeta hiji amalan anjeunna salamina sok cicing di masjid sateu acan salat berjamaah, sateu acan adan anjeunna tos aya di masjid. Eta saban poe kitu, anjeunna sok calik pangpayuna supados naon, supados teu kaganggu, anjeunna salat di pangjuruna kalayan sok kalaksanakeun salat sunah atau napi baca Al-Qur'an. Namung dina hiji waktos ieu sahabat Sa'ban radhiyallahu an dina waktos salat subuh teu aya. Rasulullah milarian biasana Sa'ban calik pangsisina pangjuruna, namung harita nuju teu aya, Sa'ban teu hadir. Rasulullah lajeng anjeunna nyarios ka para sahabat nu sanesna, ka mana ieu Sa'ban teu aya, biasana sok calik pangsisina pangjuruna. Sahabat sadayana teu apaleun, sahabat sadayana teu aya nu terangeun. Duka ya Rasulullah, cik urang tungguan heula sa Rasulullah. Tungguan sababaraha menit. Ditungguan sababaraha menit Sa'ban teu acan aya wae. Akhirna Rasulullah nyana keputusan, hayu ayeuna mah urang salat subuh wae berjamaah, sabab ieu Sa'ban teu acan datang wae bilih ka bujeng kasiangan. Lajeng Rasulullah salat berjamaah, sapartos salat berjamaah ya Rasulullah, anjeunna satos dikir, satos ngadoa, anjeunna malaikat tukang. Hei para sahabat, saur Rasulullah, nah di antara anjeun aya nu apal bumina Sa'ban radhiyallahu, sadayana jempe teh anu ngawalar. Namung lami-lami anu nyarios, abi ya Rasulullah, hiji sahabat ngawalar yen ayeuna terang bumina Sa'ban radhiyallahu. Namun manehna apal, hayu urang ayeuna geus salat berjamaah, urang ngajugjuk ka imana Sa'ban radhiyallahu. Enggalna carios ieu para sahabat sareng Rasulullah angkat ke bumina Sa'ban, teu kinten tepihna geuning antara bumi Rasulullah bumina masjid Sa'ban radhiyallahu sareng masjid teh sakitu lamina. Diantawisna angkat bada subuh dongkap ka bumina Sa'ban kirang langkung pas meneran salat duha panghadena antara 2 jam lah 3 jam duka sabaraha kilo eta bumina Sa'ban radhiyallahu dugikeun ka masjid. Kasampak ieu di bumina Sa'ban radhiyallahu keur seueur jalmi, ya Rasulullah uluk salam ka eta bumina Sa'ban radhiyallahu. Assalamualaikum salam Rasulullah, diwalar ku hiji istri, wa alaikumissalam ya Rasulullah, geuningan sarira mangga calik ya Rasulullah. Ya Rasulullah naros ieu teh bumi Sa'ban, laros ya Rasulullah saur istrina ieu Sa'ban radhiyallahu. Ka mana Sa'ban, ieu Sa'ban teu aya tadi salat subuh berjamaah saur Rasulullah. Ya Rasulullah pun lanceuk teh tadi wengi ngantunkeun ya Rasulullah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sa'ban geuningan pati, geuningan maot anu ngamisahkeun anjeun salat berjamaah teh. Bagja teman ya Sa'ban saur Rasulullah ka istrina. Namung ya Rasulullah saur ieu istrina Sa'ban teh, abdi aya nu teu ngartos ya Rasulullah. Teu ngartos kumaha saur ya Rasulullah. Ieu Sa'ban teh waktos nuju sakaratul maut ya Rasulullah. Anjeunna teh ngajorowok 3 kali ya Rasulullah. Jorowok nu kahiji, aduh kunaon henteu leuwih jauh. Jorowok anu kadua, aduh kunaon henteu leuwih alus. Jorowok anu katilu, aduh kunaon henteu kabehna. Abdi teh waleh ya Rasulullah teu ngartos naon sababna eta
salaki abdi ngajarawok kitu abdi teu ngartos kumaha ya Rasulullah. Lajeng ya Rasulullah ngawaler ku jawabannya eta hiji ayat suci Al-Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad kunta fi ghaflatin min hada fakashadna angka aka fabassaruka yauma hadid. Anu kirang langkung hartosna kieu. Dina waktu harita anjeun aya dina lalai alawara. Namun dina waktu harita anjeun waspada permana tinggal yen eta ganjaran atanapi pahala-pahala ieu Syaban teh ditinggalikeun tina sakaratul maut. Anjeunna teh ditinggalikeun. Lempangna antara imahna ka masjid ditinggalikeun. Jorowok nu kahiji nyaeta aduh kunaon teu leuwih jauh Rasulullah ngawalar kieu saur Rasulullah ieu Syaban teh lempang tiap hari ka masjid sakitu jauhna ku Allah ditinggalikeun ganjaranana hiji bangunan anu kacida megahna hiji bangunan anu kacida rohakana eta pahalana pikeun jalma anu lempang ka masjid pikeun ngalaksanakeun salat berjamaah. Cacak-cacak sakitu jauhna manehna tetep teu maksimal perasaanana aduh kunaon teu leuwih jauh cacakan sabaraha kilo sakitu pahalana sakitu hadena. Jantan saban ngajarawok aduh henteu leuwih jauh teh kunaon henteu leuwih jauh deui imahna di antara imahna ka masjidna. Jarawok anu kadua nyaeta aduh kunaon henteu leuwih alus ieu Syaban radhiyallahu anhu teh waktos anjeunna jalan papah ka masjid di tengah jalan anjeunna penak sareng hiji musafir anu kacida ka di sanana. Anjeunna teh sok ngacuk dua jubah dua anu hiji anu saena anu luar anu pakarada awonna. Tah anu dipasihkeun lantaran ningali eta sahabat anu nuju ka tirisan musafir anu ka tirisan Syaban dibuka acukna dipasihkeun ka eta jalma musafir. Matak ieu Syaban ngajarawok aduh kunaon henteu leuwih alus cacak-cacak baju luarna anu dibikeun pahalana tos ditemongkeun ku Allah Subhanahu wa taala sakitu hadena sakitu megahna cacak-cacak baju anu luarna anu kurang hadena coba lamun bikeun baju anu saena pasti pahalana langkung deui. Jarawok anu katilu nyaeta aduh kunaon teu kabeh waktos ieu Syaban radhiyallahu anhu nuju sarapan roti dongkap hiji musafir anu kalaparan anjeunna dongkap ka Syaban radhiyallahu ya sahabat nyungkeun abi sarapan nyungkeun abi tuang ku Syaban eta roti sareng susu roti dibagi dua susu dibagi dua dipasihkeun ka eta barang mayat. Akhirna eta sarapan duaan sami antara susu setengah roti setengah. Tah di dieu Syaban ngajarawok aduh kunaon henteu kabeh lantaran cacak-cacak setengah pahalana pirang-pirang hadena kacida megahna eta pahala mikeun roti setengah jeung susu setengah ku Allah dibales ganjaranana nu sakitu megahna. Janten jarawokna ieu Syaban radhiyallahu anhu teh sanes henteu sugema tapi kirang maksimal tina ibadah cacak-cacak lamun eta kabeh amal-amalana disakaliuskeun dipasihkeun sakabehna tangtu pahalana we anu langkung saena anu langkung mundelna. Tah kitu palawargi sadaya di mana urang sakaratul maut maka eta jalma ditembongkeun antawis surga narakana pahalana kasalahan-kasalahanana dina waktu sakaratul maut bakal ditembongkeun ku Allah Subhanahu wa taala dina sakaratul maut. Begituna mangga urang sadayana satungtung urang masih kena hirup satungtung urang kena bisa jag-jag mangga urang sami-sami ngalaksanakeun salat berjamaah pang-pangna di masjid insyaallah pahalana anu sakitu mondelna. Rupina cekap sakitu tisimkuring mudah-mudahan aya mangpaatna khususna ka pribadi umumna ka palawargi. Hapunten tina sagala kalabatanna billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.